Bismillahirrahmanirrahim. Bagian katilu tina sifat anu wajib di para rasul nyaeta sifat tablik, hartosna nepikeun para rasul. Nadomanana tilu tablik nepikeun para rasul kana berita Allah Ta'ala anu wajib diikhbarkeun kitman nu nyumputkeun para rasul kanu wajib diimankeun ari dalil anu nuduhkeun kana tablik para rasul. Lamun para rasul nyumputkeun kana ikhbar Allah Ta'ala tangtu urang diparentah kana kudu nyumputkeun ilmu tapi eta teh mustahil. Dalil aklina nyaeta annahum lau katamu syai'an mimma umiru bitablighihi lakunna ma'murina bikitmanil ilmi wala yasihu an nu'maro bihi lianna katimal ilmi mal'unun. Hartosna upami para rasul nyumputkeun kana hiji perkara anu dipiwarang ngadugikeunana maka pasti urang diparentah nyumputkeun ilmu sedengkeun henteu sah urang dipiwarang nyumputkeun ilmu sabab sayaktosna anu nyumputkeun ilmu teh dilaknat. Dalil naklina nyaeta Bismillahirrahmanirrahim wa ma alaina illal balagul mubin Surah Yasin ayat 17. Hartosna jeung henteu aya deui kawajiban kami sarerea anging nepikeun anu tetela.